Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar sasadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Ieu manjaritakeun ahlul bait, keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos ukhtul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulsum, Fatimah di daritu aya di Mesir, Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarehna nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir kata ziarah. Oh, robe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketingkeun tanah di jero imah, diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya, sanggeusna ditepak tetep aya muncar cai. Minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai. Dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun. Kajenkeun nyarahuan batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat, balok 1, balok 2, balok 3. Mau ditanya Haji Pendek, aing anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyahonya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih, mak, aya bentangan kana di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyahonya sebenarnya cakera. Lu jelas mah aya bintangan bae. Ya. Payah. Tadi bukan polisi can urang aya balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh? 1, 2, 3 apa 8? Emang datang ka 8? Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Ari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona geus. Bodoh teh terus-terusan. Kos santri. Santri emang yang kapangkat atuh teu. Nu mata ulah waka disalahkeun santri mah. Lamun misalna santri ditanya ieu di dieu.
Ayah gubernur datang ke dia pakai pakaian biasa pentingnya santri eta bupati apa gubernur pan baju akur bae nanya misalkan Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat tuh mal sopan santri mas sebab teu nyaho bahwa eta gubernur itu nya sono ada airnya lihat aja sendiri tenang jadi mau bodoh teh tenang nges jenderal misalnya jenderal Mas Santri ya saya mau sholat mau wudhu dulu di teman-teman tuh airnya ada coba aja puterin kalau ada kalau kagak bocak jenderal haram itu jauh aja dah ulawa kamarah eta jenderal ka santri ulawa kamarah eta gubernur ka santri nanya teu sopan ngajawabna tuh cari aja sendiri tuh cari sebabnya nanti jauhin pangkatnya lamun eta gubernur jeung jenderal marah seret itu anak kenapa tidak sopan masuk undang-undang tidak sopan emang ada sopan penghinaan masuk ke pasal penghinaan menghina dia gak tahu saya jenderal kali begitu dia Mas Santri ya mohon maaf iman dek dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan kali emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teh jaho sugan teh hansip ya kena teh itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal teh jahoeun geus ketika teu jaho ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan asa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae emang nanya tempat kieu di mana cek boleh itu aya caina wat coba aja cari sendiri jadi begitu emang sia teu jaho eta saha saya eta gubernur oh gubernur itu teh jaho gua mah atuh lah urang lembur mah RT naon gitu eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na henteu kula teu deuleu-deuleu teh tah jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum nu mantak mun kadatangan kiai teu jahoeun pangkat kiai padahal wali nah teu meunang kieu teu sopan sia ka wali teu meunang kos kitu teu ke kiai harus sopan sama kiai nih kiai ini ya harus sopan antak Habib kadeuleu pangkat na handap ente jangan begitu sama Habib sembarangan aja begini juga turun Nabi dari mana kamu dapat agama dari Nabi itu tetesannya nih sama saya hormati dong saya pugu jelema teh jauheun nya Habib atuh kasih tahu dulu saya Habib turunan Kanjeng Rasul paling cak anu ditanya teh kok Habib sih nggak pakai peci sih kan Nabi nyuruh pakai peci jangan banyak ngomong loh ini mah urusan gua tapi yang penting gua Habib nih jadi kuari mah sok inget ka dongeng abah kula teh aya Habib marah lantaran teu dihormat marahnya aya jelema hideung masyaallah dihormat sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring kepentingan anak nah nu Habib teh marah woi saudara-saudara ini salah orang hitam yang hina kenapa dia hormat dia bukan keturunan Habib ajam dia kalau saya nih turunan Habib kenapa nggak dihormat salah kamu sekalian marah eta Habib jol kiai anu klarifikasi saudara-saudara semuanya tidak salah ini Habib tidak dihormat nggak salah ini ajam orang hina tapi dihormat nggak salah sebab penglihatan masyarakat Habib karena tidak mengikuti kakeknya tidak memakai syariat dianggap bukan Habib ini orang ajam karena make petuah kakeknya yakni Kanjeng Nabi walaupun dia orang ajam dianggap Habib nggak ada yang salah nah kan nasihat ngenang oh cak Habib hujanya Masya Allah itu dianggap Habib teh kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib ngan ulah kieu doang nih Habib gadungan atuh jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi nu salah nah kelantaran Habib
hati kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri itu datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri itu mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar dah sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikan manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib sanajana. Habib ya? Enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres nama kos itu. Iya. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemooh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu atau dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak si Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya munarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Rame zarahna dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang ku jana ucapannya sakecapnya waliyatullah insyaallah wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbunah Qariyat Matriyah sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak cacang-cacang. Sirahna dibawa ke Mesir. Syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna. Kitu Said Husain teh huluna dipatah. Geus tararane sebab ti ditu kos ka itu mata gagah para habaib. Teu sieun paeh mengembangkan agama di urang teh baheula para habaib nu mantak lain lalawar turunan Kangjeng Nabi gagah datang ka kuari Habib Lutfi leles gagah Imam Habib Rizik nu kasih gagah baheula Habib Muhdar gagah garaga Habib Rizik lain lalagan gagah na pahara jasa Habib Muhdar eta kan udah bala cicing tadi di Habib Muhdar di dia cicingnya banget kali. Satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah nyana balik penting mantes ceramah kemudian teu kuat jasa ieu teu kuat matana teu kuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan
Masya Allah minta ke Allah, ya Allah ya Rabbi, saya ini udah nggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya. Karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah. PS dilepaskan mobil datang seorang. Itu apa motor ngantu menang di beja-beja bayar itu. Jangan. Lumpang seorang. Ente coba ngajajah. Hayangnya coba. Jependi misalnya. Aduh, nurutan Habib Motor, hadiahan Habib Motor. Ya Allah ya Rabbi. Abi ngantuk kieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah. Lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan rek dilepaskan bayar. Zat isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pelang ke rahmatullah. Udah saturut-turutna. Eta lain lalagaan Habib Motor. Masya Allah geus bubu Habib Tohan nu baheula. Bisa kejar-kejaran jeung polisi. Kita eta mah dieu kula jadi catatan bae. Kak Abah teh saya mau ke sono ke Habib itu tuh Abbas. Saya ada anak santri nggak yang gitu yang nganterin saya. Ada kebenaran Abah boga motor, budak santri teu boga SIM. Begitu antarkeun dia tuh. Diantarkeun. Set pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom didinya teh. Begitu di memehna asal memeh nanjak nanjak we aya ta polisi di jam baheula. Set trit. Polisi cek Habib tak terus polisi kan make motor BM ieu teh non ngaran-ngaran gede teh Bentley ieu mah jeung nu bodoh teh ku sekarang ieu motor anu gede Harley tah Harley oh saya makan kos gitu begitu ya duduk cak santri teh bagaimana terus eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin udah bensin dulu cerek teh nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin eta kunaon atuh lain ditangkap ditolol teh polisi ayo model kan terus beres bayar berangkat polisi ngudak deui atuh naonan datanglah ke Habib Abbas polisi balik dekuatan polisi balik barang datang Habib Abbas dah pulang sono saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas Bib saya pulang ntar gimana itu udah sono Bib ini kalau pulang itu polisi masih ada udah pulang sono udah selamat dah santri kieu aing geus kumaha ge pasti ditangkap. Nah atuh SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah tret. Nyana geus dipasrahkeun motor ge jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Nu sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudnya sampai ditangkap. Narasan, culek diteruskan ke polisi. Terus. Nyana inget ke Habib Abbas, terus. Habib Toha terus. Eta polisi gitu deh polisi, terus nya datang ka dieu nyana kieu bae. Aduh. Eta si lalakon kunaon kos gitu. Polisi teh nurutan Habib Toha terus. Kurang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara. Nya mah asal geus deukeut pohara. Dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan, wali dibere penghargaan karomah. Ngan teu meunang dihayang-hayang, karomah teu meunang dipermainkeun. Nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa. Telu teu bisa pake perang, teu bisa. Teu bisa tambah jang atraksi doang, sulap teu bisa pakai perang sulap. Dikir-kir jadi manuk. Eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih? Manuk dikir-kir bisa sapu tangan deui. Ya Allah.
tah ku ada sapu tangan di kitu set jadi duit artinya namun bisa nyeun duit pemerintahna atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba di kitu-kitu tapi kunaon henteu berarti kan teu bisa pakai perang. Nah teluh teu bisa pakai perang, sulap teu bisa pakai perang, ini bisa pakai perang. Ini adalah karomah ketika geus terpepet darurat militer, cek militer teman darurat karak ya Allah wow dibere langsung kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas eta kos gitu atuh eta polisi gak bisa katahan gitu sanu nahan sih nu lucu nama eta keur meuli bensin nya usah kumaha nu kenceng teh atuh pan neulekeun jelema eta si polisi stres tah naon lailah ahli-ahli bait teu aneh perang diharapnya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng nu mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantap nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek jada teh atuh nah banget itu Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tak kula kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cak Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae kok ye ulah sembarangan nah iyalah keturunan Kanjeng Nabi wa kadzalika mimman alimna wa dakhala min suami ahli bait ye rasul Imam Ibrahim sirahna hungkul wa mimman allahu bina wallahu a'lam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim selanjutnya nyaritakeun tentang Nasrani setelah Yahudi di dieu nyaritakeun tentang ideologi Kristen anu geus ambalayah di Indonesia kuari Kristen lantaran memang aya kristenisasi artina dikondisikan ku orang-orang Kristen melalui politik, melalui ekonomi budaya hingga dengan cepat di Indonesia berkembang katingali cepat berkembangna rumah sakit geus ngajegir rumah sakit Kristen sekolahan ti mimiti PAUD datang ke universitas nu Kristen kemudian gereja-gereja ti mimiti nu leutik datang ke gereja terbesar berarti kan perkembangan luar biasa na'udzubillah min dzalik wa min dzalik kahareupna anak incu urang sementara kiai nu lurus ustad nu lurus pemerintah nu lurus geus hampir sirna artina nu lurus nu dakwahna henteu melirik semata-mata materi hiji be ngadakwahkeun Al-Qur'anul teu pernah melihat sebelah mata terhadap materi terhadap dunia selama nu dideleuna duit bin duit baik kiai ustad komo pemerintah mah anggeus agama eueuhna naon iyalah akibat pemerintahan orang nu dilirik duit maka karasa karapuhan agama malah eueuh jang panyalindungan ku ari mah urang mun endeup ngaluhurkeun agama kasaha nyalindung melalui praktis eueuh sama sekali jang nyalindung mantak urang pabisa-bisa dakwahna ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah nu bener jasa pabisa-bisa ngalaksanakeunana lantaran hama-hamana virus-virusna nu luar biasa teu katahan kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam kufur
jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu Maryam, Allah teh adalah Al-Masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kangjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam, manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyeun dunya saha? Oh, caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa, berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen teh. Ya hiji teh penyelewengan Injil, penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi. Cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, saenyana Allah eta adalah salisu salasa, katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu, hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu, cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae, komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan-dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi. Nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen. Diayakeun di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nya jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Ta eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh.
manehanana eta lahir tahun 2000 tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia Raja Konstantin. Nah, tidinyalah manehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Matak terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogok kamari ke zaman Soeharto kuari mah lain disogok deh diajul. Ayo disogok olam kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh. Sia cek dewan nu milu ngaji moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede. Teu hayang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nang teu di jero ieu di handapeun tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamit nyana, guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok itu hayang cenah aing gerget ka kiai aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia sakitu bae daripada ke di akhirat ngenta turung aing pan beuri weuh teh kudu boso amat cenah kiai kos nu bakal bener bae boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu aing ge anggeus geus beres geus pokona sabodo dek ngaji henteu pokoknya sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian gugum mah datang ka imana moal bisa es moal bisa bebeja ka pemajikanna mah kunaon eureun mah baru segitu aja udah berhenti cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus sia teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olah mal bener sia ngaji gos gitu mah. Yes. Nah konsili kedua pada Juli tahun 381 lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah inilah anu nganyatakeun bahwa cekna Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau teu nyahoan isi patung naon cenah deui ka luhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam, bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur.
sanggeusna ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Anu nyaho kan, cak aing nonton TV sia neuleuh di mana tuh. Umunya gara-gara TV biasa gegede HP be diceuli dua. Tapi bantu nyaho sia tuh. Sieun Amerika Osama nang tangan kos kitu turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Tenyahoan di Indonesia lo Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang tenyahoan naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa sampai detik ini wallahu a'lam Osama apa dibunuh apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh, wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh bodah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama. Yang kedua tahun 381 di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari ku urang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh Itali, Roma, Amerika, Australia termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha. Encan kacarita. Nah, mengadakan dekonsili dewan gereja
anu katilu nyaila konsili Iccia di Italia deui September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-reda geus ulah dipermasalahkeun cak para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nyata Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam tiga oknum. Ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak wari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah, ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa tolol aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti kurang sasar mas sasar teu kaharti. Ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi nailah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099 kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus poha rajasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui. Menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah
gereja dengan dewan gereja terus dakwah ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami Irak Iran kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka sorang Cikupa bae asal neuleu pirang ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ye boga ieu naon gara-gara gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kumbas maka diteroriskan dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba ndeu kumaha ieu entar ketika isu teroris datang ke Indonesia kasihanan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak ada Gus Dur orang kersieun nggak Amerika besi dibom nyebutkan banyak pandit apa di darah tangan wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah kenapa emang siapa salah kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani kalau banyak nggak berani dia Gus Dur iya tuh kos gitu karena bila perlu udah jadi teroris semua dah lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur coba nu ngomongna urang Cikupa moal percaya panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua teroris dan bukan teroris berat sekali cenah Indonesia tadi Gus Dur kos kitu jasa atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika harus diperhitungkan untuk membom Indonesia harus diperhitungkan terorisnya udah luar biasa satu rumah kadang-kadang teroris semua sama dolah urusan Gus Dur sama kayak itu jana kuring ngadenge geus seuri we meureun jana ya Karim na lah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu ta urang kudu nyawa sejarah heula tidinya teureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah di samping geus pas trinitas tilukan permasalahan satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran mantap jadi bae tilu. Nah geus kos kitu nah ieulah tentang dakwah pembangunan gereja nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali terlepas di antara dua bae Yerusalem Roma
mantak Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak, bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki, salaki ngebunuh salaki, ngabunuh pamajikan. Eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih? Lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut, heran teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran? Lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi. Dimodalan tak nyeunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahan geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teh diganyang lurah moal teh diganyang camat moal teh diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kaberi anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat. Bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, hayu mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mual teh kitu kajen kumaha ge. Diimbah tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur. Sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di Majelis Salim, dan di masjid. Muludan rajaban. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, nanaonan Al-Quran, teu ngadu kumaha. Teu ngadu kumaha, kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Jatah mah kiai rongkong tah mah kos kitu mah. Rongkong. Mana hasilna nu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani, anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna. Ham anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata henteu kan. Budak letik tembak-tembak bae, nini tembak-tembak bae. Rakyat teu meunang menyat usaha teh. Waktu dikaluarkeun mah di pabrik, dikaluarkeun bae. Ka mana tempatnya lindungna? Coba kaum buruh, hayo. Dia ka mana? Hah, nyeun kumpulan ku ari kaum buruh. Belum. DPR di belum. Belum. Ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah, naik deui setik. Awas ya. Perhatikan, naik deui setik. Tak Amerika balik teruskan baik. Iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi. Al-Qur'an ngajelaskeunana kumaha? Laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomongna teh innallaha salisu salasa. Sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Lantaran pangeran teh aya tilu, hiji adalah Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak Isa, tilu Ruhul Kudus. Salah sahijina adalah Gusti Allah. Tak jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur. Cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge. Tadi dijelaskan saha eta nu ka situ. Ternyata diselidik Kristen, tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu. Laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara. Teu dijelaskeun kitu. Teu dijelaskeun kitu supaya ulah ketersinggungan sebab Nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah. Nu salah gereja baheula teh bener teh. Gereja teh mun kuari mah masjid.
Nah jelema-jelema teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wahum firqatun minan nasara Musturiyah Ya'qubiyah. Dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili-konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis. Dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran maya nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ke surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu incek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya. Tah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis urang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditanana anu maling deui riweuh jasa Masya Allah ku riweuh teh tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang kok apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys sudah naonan gimana? Wow tinggal bos enggak mengerebek bae di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama illa yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana teu eureun teu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya nate Allah tasalisu salasah kahiji tinu tilu katilu tinu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelaslah di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat
batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita geja sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmat ikan nikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae beusi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basicna ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalem komo datang ke bener-bener makrifat ka Allah beuh dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang kata salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paesuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah. Tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun. Oh nanaona. Begitu datang malakal maut. Betul nih malakal maut nyabut Jawa. Gegeran, pan hayang gegeran. Oh nu dipake kamelang jauh nanaon. Oh melang sugan atuh nanaon teh. Teu boga nanaon. Pamajikan melang teh apa majikan hideung. Geus teu melang sawa sakali. Malaikat ge tenang nyabut teh mah bukan tenang kaninanya cakian geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sakian lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun da kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gableng mobil teu gableng da atuh geus teh kemelang tapi lamun urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat mit lah atuh mit emang naon pake kamelang cenah geus ruko nu di Belaraja deket flyover di dinya tah cenah cek malaikat taon deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bele eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah lo bakal melang cek malakal maut lo bakal melang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui lo bakal melang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu kolot nu kahiji nu kadua gadeu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah ngurusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah ngomongkeun Avanza baheula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang masyaallah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang ditetapkan iman Islam anak orang ditetapkan iman Islam incu orang sabenderaya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam nah amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimaradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfiruhu tegas minta pangampura
tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah nanti make jeung pertanyaan eta teh taubeh ya make jeung tatarobat henteu menta pangampura tina omonganna nyabut teh manta kunaon mun tobat ka Gusti Allah banyaho nya nama diberi deui kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat Rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat mata aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda aju nyana nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jada 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh encek tama aduh kesalahan Belanda tah soal nyahuan nyana mun ngobrol jeung urang Belanda mah nyahuan jasa oh Cikupa iya deket Pasir Gadung ya kok tahu saya kan dulu di situ diem telaga di situ iya ke sono ke Pasar Kemis oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis nyahoeun lah orang Belanda mah geus kitu teh tah 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda eta nu ngebentang rel kereta api rangkas Belanda ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda kuari orang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda Garut tuh sakitu tebing nang Belanda Masya Allah di dieu teh lain ngalagan maju negara di mana dijajah maju begitu baralik Belanda ka itu deui si kurang Indonesia urang Belanda mah di dieu nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos gitu membentang jalan provinsi dari gitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing ka handap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan nu gede 5 meter leutikeun 4 meter nu 4 meter leutikeun deh 3 meter kabur guys kabeh pemborongan ieu kumaha ieu rakyat ting ribut nu bertanggung jawab di parem-pareman peta desa teh ulah aya jalan ka dieu mah jual ulah aya jalan cai ka dieu mah jual ulah aya naon-naon jual baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang
siat anu ngomong awas dah. Masya Allah, geus hese luar biasa. Tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu urang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang, kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Nah, tadina nyana di dia bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah, nyana mah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Mantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup di Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiaina nu bener. Ulah kiai proposal. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Wallahu alam bimuraid ayat. Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ya teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya Rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wahid. Kangjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kangjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantap Kangjeng Nabi Isa bakal maut. Persis bahwa yamdi mislahum. Al-Masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kangjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula, beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot, bisa anu corob-corob diusap cager, lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kangjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kangjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula. Nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kangjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekomo. Kangjeng Nabi Musa mah eta tungked bisa jadi orai, pantungkeun mah eueuh nyawaan cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala malah dek dibunuh kapan Kangjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh ya Allah ya Rabbi. Mantak disalametkeun ku Gusti Allah. Tah kaluhur langit kaopat. Kamat, kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa.
memeh itu ge Isa geus kawin teh heula di kawidaran. Ieu Kanjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui, wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kanjeng Nabi Isa, sanggeusna turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kanjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji, Allah, Tuhan mah hiji, Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin Kanjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kanjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun sigat mubalaghah, aweun bener jasa. Sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah, lain nabi. Eueuh. Awewe diangkat jadi nabi, aya ge jadi waliyatullah. Nantak di dieu ge teu kieu wa ummuhu waliyatullah, teu kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kanjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu sangat bener luar biasa siddiqah. Ta ieu emak Kanjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam, lain nabi, hanya waliyatullah. Siddiqah gitu mana. Nah ini nyatakeun ka emak-emakna berarti lain pangeran, namanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kanjeng Nabi Isa atuh mebek Kanjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebek Kanjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, namanya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kanjeng Nabi Isa mah boga emak. Boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am. Sahebat-hebatna Kanjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar kana yakulani ta'am. Berarti dahar, anak dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ye. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ye. Kinayah mah labdun utliqa wa urida lazimum ana ngaranna kinayah. Eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah. Nah, kinayah mah kos kieu. Zaidun kasirur rimat, ki Zaid loba lebuna. Eta teh lain nu dimaksud loba lebuna, jangan naon lebu. Maksudna kumaha? Di mana loba lebuna, loba meuleum suluhna, di mana loba meuleum suluhna, loba nu dipasakna, di mana loba nu dipasakna, loba nu daharna, di mana loba nu ngadaharna, loba tamuna, di mana loba tamuna, loba ngajamuna, di mana loba ngajamuna barahan. Geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid, loba lebuna barahan. Matak lamun teu ngaji mah moal datang sia. Moal. Zaidun tawilun nijad ki Zaid, panjang sarang ka bedogna. Eta teh teu dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong. Ana panjang bedogna, panjang sarangkana, ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung. Berarti gabejakeun panjang sarang ka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar.
kinayah teh kos kitu tah. Kinayah teh kos kitu tah. Mantap lamun ngobrol jeung kiai kudu cingcing. Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Ka mana ieu lompatna? Kinayah. Oh kos tidak pikih mah kos kieu. Aya wewe ngobrol bae, sanggeus ngobrol tas ditegalkeun ku salakina. Ngomong urang teh Neng sing ade ulah ka mana-mana. Emang kunaon gitu? Loba nu hayangeun. Ulah nu mana-mana loba nu hayangeun. Eta kinayah, loba nu hayangeun, aya nu hayangeun. Saha sih nu hayangeun? Engke bae lah ku mah geus idah bae. Saha sih sebenarnya? Engke bae ku mah geus idah bae. Tah eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh. Eta mah eta nyana tah. Eta karena kinayah kos kitu teh eta. Masyaallah. Oh, osok orang ya osok ngomong. Eta mah deuk di kamar geus baju, deuk dipinjem lah jauh-jauh. Eta kinayah kene sarua kan. Boleh dipinjem lah jauh-jauh amat. Atuh geus we kanyana bae pinjeunna. Sarua aja gitu. Iya ge kinayah. Kana yakulani ta'am. Aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar. Lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah eueuh masalah, tapi di mana-mana dahar pasti nginum, di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising. Jadi nu dimaksud mah ngising. Sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa, sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising, nya pangeran ngising. Panjore. Coba lamun ditanyakeun, "Duh Pak, assalamualaikum." Salam. Pangeran aya? Teu aya. Ka mana nuju Eta otak gitu di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa. Ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebab jana mah sok ngising sok kiih lamun ngising kiih atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeuketan urang boga jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana Waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embung urang ada teruskeun lah terus kan kayak geus rapi kana ka dia tuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demandak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa eta teh pendatang iblis datang ka kiai legong salah saya waun teu ka kula wow iblis kan heuh bener kiai ka iblis jauh apal ka iblis teh apal kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran heueuh eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kiai teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mung kos kitu cek iblis teh cek iblis ya hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk aditu datang nyaho oplo aja saya jana oplo datang ka ditu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cek iblis teh nya pangeran nanyakeun saya eta oplokan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh heuh bener cek kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cek kiai teh asup tah si iblis ka dinya trek asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok ka iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama Masyaallah iblisnya kos gitu tadi batak ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha tah gara-gara eueuh kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makan tah ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan mun tas dahar tas nginum paling kekuatan sapoe 2 poe pan nya ngising nya pangeran ngising. Nah, mantak lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji
Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimiti depan pangeran mak awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku ayeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nunuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek baik daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toham eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kasalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geuninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teh daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil tauhid wasabbitna bil ma'rifah wasabbitna ala dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.